Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui sareng Miss Poppy dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha kabarna sadayana damang? Mudah-mudahan sadayana teh damang, henteu aya anu gudurnya. Ayeuna urang bakal ngabahas ngeunaan materi drama. Drama kecap asalna teh tina basa Yunani nyaeta dramoi, nu hartina niru atawa niron. Nurutkeun kamus, drama nyaeta carita sandiwara nu matak sedih jeung carita nu matak kukurayeun jeung matak pikasediheun. Jadi bisa dicindeukeun yen drama teh nyaeta karya sastra dina wangun paguneman atawa dialog di antara para palakuna, kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan atawa pagelaran. Sacara lahiriah, wujud karangan drama beda jeung karangan-karangan sejenna. Biasana sok aya pertelaan palaku, ngeunaan palaku jeung paripolah palakuna. Aya deui pertelaan sejenna, contona babak jeung adegan, deskripsi dina awal babak, guneman para palaku, prolog jeung epilog. Nu kahiji, pertelaan palaku. Pertelaan palaku teh nyaeta anu ngaberendelkeun ngaran jeung katerangan palakuna. Nu kadua, babak jeung adegan. Nyaeta anu ngabagi-bagi karangan drama. Nu katilu, candraan dina awal babak. Nah, candraan dina awal babak teh nerangkeun kumaha kaayaan latarna, suasanana, palakuna, kajadianna, jeung lianna. Nu kaopat nyaeta paguneman. Paguneman teh nyaeta kalimah langsung para palaku na anu silih tempas, atawa dina bahasa Indonesia nama nyaeta percakapan. Kalimah prolog jeung epilog. Prolog ditulis di awal drama, dieusi ku katerangan atawa pamanggih pangarang ngeunaan lalakon anu baris disuguhkeun. Epilog ditulis dina panutup drama, dieusi ku kacindekan lalakon jeung nasehat pangarangna. Nah, di dieu aya contoh-contoh drama Sunda. Nah, nu kahiji nyaeta Lenggang Kancana, Kalenting Kuning, Munding Laya di Kusuma, Jalak Harupat, Munding Laya Sabat Langit, Inten Dewata, Galunggung Ngadeg Tumenggung, sareng Nyi Rambut Kasih. Nah, hatur nuhun kana perhatosanana. Urang pendak deui minggon payun, tong hilap tugasna dikerjakeun sareng dikempelkeun tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.